Jadi nikmatna ibadah mah lamun geus kapanggih kebesaran Allah. Karek rasanya. Aya lamun misalnya urang sholat misalnya dan kapanggih kebesaran Allah esek dan ibadah hebat itu ibadah pakai cinta. Contoh budak urang di kita buka budak dua jadi kan hiji daekeun ngan bari guru tuh ngarasa terpaksa kusabab dititahna urang anu hiji deui dititah urang mane teh ngaguru tuh malahan bunga dititah urang teh kira-kira halusan kayak mana kayak kedua bukan tah dina urang ibadah kalau ke urang mah kan ibadah teh lain nyaman tapi beban bener teh so ngaji masih kena beban tapi teu kuna naon jak tahap urang mah da emang tahap urang bibinya ngan usahakeun ketika urang datang apareta teh ulah si beban eta teh ieu tapi kudu masih kudu indah gitu. Dina setiap langkah teh indah gitu. Gini bisa gitu, bisa. Da logikana ke saya. Misalnya jelema boga kabogo misalnya teh. Hayang meuli martabak anu di Kosambi, padahal di aya ya. Jang hiji peuting, ijah. Eta daek teu makan. Bari makan teh ngarasa bunga. Teh sabab kita jang kabogona. Bener tuh, padahal jauh tuh, beting-beting, tapi mereka teh ngerasa beban, justru ngerasakan keindahan di hati, karena sama sabab, dia jangan seorang pikir cetak kurang, gitu lah. Ya, tah itu dia mengurangi semanggikan kebesaran Allah, nya kasih saya kalau saya ngelahir lah cinta, maka ini ibadah teh mual beban. Tah ketika orang cinta Allah tapi ngerasakan para yang ngerasa beban, waduh. Tadi abdi nyerita jeung nyanyi pamajikan kurang teh ini seorang ngobrol ini jelema panjang pada yang mah tinggal di status Facebook tapi anu jam pribadi nanti dikatamankeun tah baca jika cintamu bukan untuknya untuk Allah. Jika cintamu bukan untuk Allah, maka kita adalah para pengkhianat gitu. Tapi dia tidak dipublikasikan Allah sayang. Artinya Allah memberi rezeki, Allah memberi nafas, Allah memberi kehidupan, Allah sakitunya anak dosa dia kurang, dosa masih kena dia itu benar-benar cintanya anak orang selaku hambanya, tapi hati orangnya kebalik mencintai Allah. Bina ibadah rasa beban kalau geus mengkhianati Allah. Bener kan? Iya. Pada ini mah urang mah nyebut la ilaha illallah teh bullshit bener. Terpundut mah bullshit. Sabab kahayang kasalian ti Allah leuwih gede tibatan kahayang Allah. Hayang kene boga mobil, hayang kene salat. Hayang kene boga coba, hayang kene bisa tahajud. Hayang kene usaha maju, apa hayang kene bisa naon duha? Gedean mana hayang? Tah. Lama sudah ilona cacat eta. Tauhidna cacat. Benar ke? Oh, lu kitabnya benernya orangnya. Ya, gitunya. Ya,